Ngideuy asadisu tawi kang kaping 6 iku addoa ngadoakeun lil mayyiti kadue mayit ba'da salisatin dan sause takbir kang kaping 3. Al makna utawi manane iku anna sadisa satuhune kang kaping 6 min arkani sholatil janazati hale tetep saking pira-pira rukun salat janazah iku addu'a ngaduakeun lil mayyiti kadue mayit bi khususihi kalawan khusus ieu mayit ba'da takbirati ing dalam sause takbir asalisati kang kaping 3 wujuban hale wajib wa aqalluhu lan utawi kang leuwih sakedik ieu doa iku ma barang yut laku kang den sebutkeun kang den bahasakeun atawa kang den sebutkeun alaihi ngatasé ieu ma apa ismu doa ngaran ngadoa ari minimal nama asal nu kasebut ngadoakeun ceuk bahasa ngucapkeun sakitu teh kaasup ngadoakeun gitu bahasa contohna teh Allahummarhamhu kaya lapad Allahummarhamhu Allahumma ya Allah irhamhu muga asih Tuhan ing ieu mayit watiflu lan utawi mayit bocah iku kagoirihi kaya salian ieu tiflu ing Ibnu Hajar munggu Syekh Ibnu Hajar palayakpi mangka ora cukup patapre atuh palayakpi gitu namun sok logotna kusuna manganggo atuh heula palayakpi maka ora cukup ing dahu mungguh ieu Ibnu Hajar fihi ing dalam ieu tiflu apa Allahumma ij'alhu faraton li abawaihi lapad Allahumma ij'alhu Allahumma ya Allah ij'alhu muga ngajadikeun Tuhan ing ieu tiflu muga ngajadikeun Tuhan ing ieu tiflu faraton ing sisimpenan ya abawaihi kadawe bapak biang roro ieu tiflu kadawe bapak biang roro ieu tiflu al-ati kang bakal teka pakot bloko lamun kurku eta wungkul teu cukup sabab eueuh doa nu kambalina ka si mayit eta dan nu didoakeun teh bapakna indung bapakna lamun kurku kitu wungkul teu cukup menurut Ibnu Hajar tapi waqala sapa Ar-Ramli Syekh Muhammad Ramli yakfi cukup ieu Allahumma ij'alhu faraton pakot wal akmalu lan utawi kang leuwih sampurna iku ayakula yen tangucap ieu musolli fi kullin ing dalam saban kang sawiji minal kabiri saking wong kang gede wasogiri lan kang cilik Allahumma gfir ing doa Allahumma gfir Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu panjangnya baik hanya baik bisa sekali waktu orang nyolatan sorangan tawa jadi makmum dengan lamu jadi imam sing bijak tinggal di situasi
Kurang lugotannya. Allahumma hai Allah, ighfir muga ngampura Tuhan. Lihayina kadowe kang hirup ingsun sadaya. Wa mayyitina lan kang maut ingsun sadaya. Wa syahidina lan kang hadir ingsun sadaya. Wa ghaibina lan kang gaib ingsun sadaya. Wa sogirina lan kang cilik ingsun sadaya. Wa kabirina lan kang gede ingsun sadaya. Wa zakarina lan lanang ingsun sadaya. Wa unsana lan wadon ingsun sadaya. Tadi teh naonnya arti paroton tanah bisi tolong ke bakal aya deh. Paroton mah mapageun ya di sana celengan mapageun duhron si simpenan. Tadi laraskeun ya parot. Tadi itu dina alomaj alhu paroton ya. Paroton mah ing kang mapageun. Ing kang mapag. Bahwa ingkang ngadingini atau ngadingini bela paroton ingkang ngadingini bener kan paroton ingkang ngadingini tapadum parot. Jadi maksudna kieu lamun diterjemah mah kieu semoga ieu si anak yang telah meninggal terdahulu kana teh di akhirat teh sing anu nuyun parot basa nuyun ibu bapakna. Jadi nalika eta indung bapana erek nyang hareup ka Allah taala teh dipiheulaan ku budak eta jadi budak eta heula nu ka Allahna. Nah Gusti ya hampurakeun bapak gitu supaya kitu. Nyepan logika sederhanana lamun anu barang jolna anu dipika nyaah atau dipika agung engke teh nu tukangeun eta teh sok kabawa. Lamun anu dipika agung anu barang jol guru agung guru besar pan teh nu di tukang teh sok kabawa leut tarati da bade mapa guru besar ta atuh anu di tukang ge bangsa etanana nu ngiring-ngiringna gitu nyebut antek pan bisi antek mah kana sesuatu anu naon teh anu dalam tanda kutip konotasina negatif kan ada kacap antek entah ulah kieu saking ieu. Alhamdulillah saking make bahasa Indonesia tapi salah nempatkeun pan jadi kacau. Alhamdulillah yang telah kita tunggu guru kita yang mulia Sayyidana wa Habibana Habib Ahmad bin Thalib Al-Atos beserta antek-anteknya akan kacau. Da biasa lagi karena hal negatif antek mah. Atau beserta gerombolannya kan jamaah teh mun diterjemahnya gerombolan tapi ketika salah nerjemah kan jadi kacau gitu. Beserta rombongannya atau beserta pengiringnya kan mantep. Ya lamun kitu mah geus datang cenah mah diintip kita tadi teh kepala bangsa teh jeung antek-antekna tuh pantes. Tak ketika nu datang orang anu dikasihi anu tadina rek bendu oge jadi henteu bendu. Jol budak leutik tadi rek amak oge cenah geus amak teh jol teh budak leutik leket teh atuh paskeun nu teu kanggeunana ada geus teu am
Meskipun kan ari Allahumma gitu, tapi ya sebagai pendekatan psikologi, pendekatan paham. Farot itu teh kang ngadingininya bisa eta farot. Terus lajengkeun deui Allahumma ya Allah man utawi sapa wong iku ahya tahu ngahirupkeun tuan ingman minna hale tetep saking ingsun sadaya paah yihi maka muga ngahirupkeun tuan ingman maka muga ngahirupkeun tuan ingman alal islami halena tepi ing atase Islam. Ya Allah, siapapun yang Engkau kehendaki masih dikasih hidup, hidupkanlah dia dalam agama Islam. Wa man lanu tawi sapa wong iku tawaffaytahu ngawapatkeun tuan ingman. Minna hale tetep setengah saking sun sadaya. Patawaffahu maka muga ngawapatkeun tuan maka muga ngawapatkeun tuan ingman alal imani halena tepi ngatasé iman. Dan siapa saja yang Engkau wafatkan Tuhan, maka wafatkanlah dia dalam keadaan beriman. Gitu. Tanya ya Jang, daripada pacaran ketepugung mana didaulat untuk ngadoa isol naon. Itu ya tanya. Memeh Allahumma awasil teh doa umum heula ieu. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina syahidina wa ghaibina wa kabirina sagirina dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma ighfir li anu atuh sok sebutkeun. Kan enak ya. Jadi mau nepi ka ngosomnya mereka ngabang bara gitu. Ulah ngabang bara, ulah loba ihfa kade. Ulah loba ihfa, loba gunah dina doa teh Marwan. Sok loba doa teh nu gunah terus we. Ketika geus teu geunaheun irungna teh gitu, gunah terus. Can ku ngahulang. Can ku ngagarenyem teu jelas. Woi lah. Nah, yang wa ila mau. Ngadoa mah ulah loba ngaihfa, gunah, nyeri huntu, barusuh ulah ngadoa. Aya saya. Allahumma ya Allah la tahrimna muga ojo ngahalangan tuan ing ingsun sadaya. Moga ojo ngahalangan tuan ing ingsun sadaya ajrohu ing ganjaran nyolatan ieu mayit wala tudillana lan muga ojo nyasarkeun tuan ing ingsun sadaya lan muga ojo nyasarkeun tuan ing ingsun sadaya ba'dahu ing dalam sause wafat ieu mayit. Eta mah dibacana di awal cenah umum dek mayitna budak dek mayitna kolot baca heula eta. Tah geus maca eta lamun mayitna kolot geus maca nu bieu teh wa yaqulu wayakulanya wal akmal ayakula wayakula lan yenta ngucap ieu musolli ma'adzalika serta mengkono kang den tutur fil kabiri ing dalam mayit kang gede yang gede awak umurna maksudna anu geus dewasa kabir di bising kete ieu mah da cenah nu maotna ge leutik awak masih ada. Nah, lain lintu ieu mah kabir dia dewasa. Allahumma inna hadza abduka ing doa Allahumma inna hadza abduka
inna hadza abduka wa ibnu abdaika kharaja min rawhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh wa anta a'lamu bihi minna asatara aya nu maca sapati kadenge nu maca ieu najan nu sok tarik ge pan sok tarik kadenge da dina salat jan aja eta sok inget dauhan ieu Ki Hamid aja jangan Ki Hamid bener karep lamun kanu salat kitu lain salat mah tunggu nih gujrut cenah mane mah salat gujrut jemput bahasana gujrut salat masa kira-kira kadenge we salat sir hege kadenge ku nu sejen sok gujrut cenah salat gujrut nyebutna tah urangnya rata-rata dina salat janazah sok gujrut tapi dah jarang datang kadenge nu maca nabi eta kitab kita pakai kitab Allahumma hai Allah inna hadza satuhune iki mayit iku abduka abdi tuan wa benu abdaika lan anak abdi roro tuan lamun lalaki lamun awewe mah teh mayitna kadiganti we hadihi amatuka ibnuna ganti ku bintu wa bintu abdaeka sing talak we sing diajar sok ayeuna di bejaan nya gete jadi lamun mayitna wewe Allahumma inna hadhihi amatuka wa bintu abdaeka kata dina fi'il madina ge kharaja jadi kharaja da kitu mah kudu geus talak ulang-ulang keneh ngan daripada nginget kalaka henteu fokus ya geus nu biasa we ngan ulah dibaca duanana we awas nikah huha teh nih Allahumma gfir lahu ha warhamhu da peda dina tulisan yasin teh sok aya di kurungan lahu teh kuduna jadi laha lamun awewe karena dibacana teh Allahumma gfir lahu ha warhamhu ha wa'afihi ha azam parah ya bisi langsung lucu hek eta teh nyeklan mik udah ngadoa di kuburan bari nyeklan mik atuh tungtuna teh sok lah pecah konsentrasi kanu nyaho mata da sakapeung gitu nyaho teh kadang sok ngaganggu dinya ku nyaho teh jadi kaganggu tadina geus susu ge cerat aduh ya udah padahal lakoh di manehna teh ieu mah mudakarnya keur ngaetan mudakar tangke mun muannas soranganna sing talak kharaja wa ibnu abdaika atau tadinya lan anak abdi roro tuan kharaja metu ieu hada min rauhid dunya saking kasenangan dunia wa sa'atiha lan kajembaran ieu dunia wa mahbubuhu lan utawi kang den demeni ieu hada wa ahibbauhu lan pira-pira kakasih ieu hada iku piha tetap ing dalam ieu dunia kamana horojana teh ila dulmatil qabri maring petenge kubur muta'ala kana horoja teh ila dulmatil wa ilama maksudna lan maring barang huwa kang utawi ieu hada
iku lakihi kang nemu ieu mak. Simpangnya lieu. Ya Tuhan, sesungguhnya mayit ini adalah hamba-Mu dan anak daripada dua hamba-Mu juga. Dia telah keluar dari kesenangan-kesenangan dunia dan luasnya dunia. Sedangkan yang disenangi dan kekasihnya masih berada di dunia sana, menuju kepada gelapnya kubur dan kepada hal-hal yang akan ditemui oleh dia di sana. Nah, orang teh kos keur dialog gitu. Mun nyaho mah pan geunaheun gitu kan. Lamun teu nyaho nya tadi teh gitu. Pabeulit keneh domir lah itu. Kana ono ieu hadza iku yashhadu nyakseni ieu hadza an ing satune kalakuan iku la ilaha ora ana sesembahan iku maujud illa anta angin tegese Tuhan wahdaka hale sawiji Tuhan la syarika hale ora kang nyekutu iku maujud hale ora ono kang nyekutu iku maujud laka kedewe Tuhan wa anna Muhammadan lan ing satuhuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduka hamba Tuhan wa rasuluka lan utusan Tuhan titik koma heula nya lain titik koma wa anta hale utawi Tuhan iku a'lamu kang leuwih weruh bihi kalawan ieu hadza minna tinimang ingsun sadaya. Aya urang nya lamun aya sesuatu anu apa? Anu kur nyahona dohir wungkul ta etikana teh mangke wa anta alamu bihi minna. Ya misal urang teh kieu, urang nyaritakeun kebaikan si pula anu sanya urang. Nun Gusti si ieu teh ahli salat, si ieu teh ahli sedekah, si ieu teh ahli ngaji, ahli kasaean. Saterang abdi tapi wa anta alamu bihi minna mung nu langkung uninga kasih ieu teh Gusti tibatan abdi ngan saterang abdi mah si anu teh kieu kaos ge pan urang teh laporan kana yashhadu ieu teh saterang abdi mah si ieu teh nyakseni teu aya sesembahan kecuali salira sareng nyakseni Nabi Muhammad teh hamba jeung utusan salira tapi nu terang abdi kitu teh wa anta alamu bihi minna mung anu langkung terang mah kasih ieu bener teu sahadatna Gusti gitu supaya engke urang lulubaran ketika engke dituntut ku Gusti teh maneh sono nyanyahoanan ngalaporkeun si ieu kieu kami nu nyaho nya pan sur abdi ge Gusti kapungkur teh wa anta alamu bihi minna Allahumma ya Allah innahu satuhuna ieu hadza iku nazala menggon ieu hadza bika kalawan Tuhan wa anta lan utawi Tuhan iku khairu manzulin kang leuwih bagus kang den penggonan apa bihi jadi sawarehna aya nu ngobih sawareh nu henteu matak di kurungan bihin iku khairu manzulin kang leuwih bagus kang den penggonan apa bihi kang kurang logo teh heula lah pamehna wa asbaha lan dadi ieu hadza iku pakiron kang banget butuh ila rahmatika maring rahmat Tuhan wa anta lan utawi Tuhan iku ghaniyun kang sugih an adzabihi saking nyiksa ieu hadza ayeuna kacida prayogian pisan ku kanyaah Gusti bari Gusti mah da teu prayogi Gusti mah tos kacida teu prayogina nyiksa si ieu naon nyiksa si ieu ka Gusti mah kitu teh urang teh kaya naon atuh memohon wa qad ji'na ka hale temen teka ingsun sadaya ing Tuhan hale temen teka ingsun sadaya ing Tuhan
ragibina hale kang demen kabeh ilaika maring rahmatuan syufa'a hale piro-piro kang nyapaatan hale piro-piro kang nyafaatan lahu kadawe hadza. Allahumma ya Allah. Ya masuk dibaca ku ana ge da ieu mah. Lamun dina doa biasa ge lamun doa wahbahnya, doa wahbah teh doa isol sok dibaca ya. Anu paragraf ieu ya gitu. Ai paragraf inahuna zalama biasana mun ngadoana di makam. Lamun doa-doa isol umum mah ge sok diasupkeun kana kita ieu. Nu ieu mah ya Allah in kana. Allahumma ya Allah in kana lamun ana ieu hadza iku muhsinan kang gawe bagus fazid maka muga muwuhi Tuhan fi ihsanihi ing dalam kabagusan hadza wa in kana lan lamun ana ieu hadza iku musian kang gawe ala fatajawaz maka muga ngampuni Tuhan anhu saking ieu hadza walaqtihi lan muga nemukeun Tuhan ing hadza bi rahmatika kalawan rahmat Tuhan ridho ka ing karidoan Tuhan waqihi lan muga ngaraksa Tuhan ing hadza fitnatal qabri lan muga ngaraksa ki pilamar teh lan muga ngaraksa Tuhan ing hadza fitnatal qabri ing fitnah kubur wa azabahu lan siksaan ing qabri wafsah lan muga ngajembarkeun Tuhan lahu kadawe hadza qabrahu ing kubur ieu hadza wajafi fil amal lan moga ngarenggangkeun Tuhan. Nah Quran ayat tatajafa junubuhum anil madaji'i lan moga ngarenggangkeun Tuhan. Fil amar teh yang cenah jafa yujafi mujafatan. Fil amarna jafi. Apa dina mu'tal ibal? Aduh si Adam situ panonna. Kagok da wayahna lain teu karunya panon maneh da. Lan muga ngarenggangkeun Tuhan al ardo ing bumi an jambaihi saking lambung roro ieu hada. Walaqtihi lan muga nemukeun Tuhan ing hada sami pialaman lan muga nemukeun Tuhan ing hada bi rahmatika kalawan rahmat Tuhan lain ku amal nasi ieu lain ku doa abdi ku rahmat Gusti we ditepikeun diaprokeun kana naon al amna ing kaamanan kasentosaan min adzabika saking siksaan Tuhan hatta tab'atsahu takamaring yenta nangikeun Tuhan ing hada lain nangikeun maaf ngutus hatta tab'atsahu takamaring yenta ngutus Tuhan ing hada aminan halekang aman atau kang sentosa ila jannatika maring surga Tuhan. Moga nepangkeun Gusti kasih ieu murni ku rahmat Gusti cina ditepangkeun kana kasalamatan tina siksa Gusti. Dugi ka Gusti ngagiringkeun bangsa saya pasudeuh ngagiringkeun si ieu dalam keadaan aman
dugi digiringkeunana ka surga Gusti birahmatika kalawan rahmat Tuhan ya arhamar rahimin hekang leuwih asih saking kang asih kabeh wahada lan utawi iki Allahumma in kana muhsinan ta matak dipisahkeun paragraf mah jadi hada mah isyarah kanu deukeut lan utawi iki doa Allahumma in kana muhsinan iku iltaqatahu asal iltaqata teh mulungan ya mun di mah ngalap we da mah mulungan ngalap ing ieu hada sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu min ahadisa saking pira-pira hadis warodat kang teka ieu hadis tak ieu doa teh kenging nemukeun Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tina hadis-hadis gitu meskipun teu lengkap kieu gitu dina hadis sakumaha tadi gunukeun weh gitu maksud wastahsanah lan wus milang bagus ing hadza kade hada nu caket lain hada mayit nu tadi lain lan wus milang bagus ing ieu hada sapa al a'immatu pira-pira imam Qala sapa Ibnu Hajar wa fi muslimin lan iku tetep ing dalam sahih Muslim doaun tawilun utawi doa kang dawa anhu saking kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa zahirun lan iku kang pertela anahu utawi satuhune ieu doa tawil anhu iku aula kang leuwih utama bahwa lan utawi ieu doa tawil kew kapanggih ku urang aya namanya pangna dipilih ieu teh sabab aya tek hadis langsung doa anu ieu mah bakal iku Allah magfir lahu lapad Allah magfir lahu Allahumma ya Allah ikfir muga ngampura Tuhan lahu kade mayit warhamhu lan muga asih Tuhan ing ieu mayit wa afihi lan muga ngawaraskeun Tuhan ing ieu mayit wa'fu lan muga ngampura Tuhan anhu saking ieu mayit wa akrim lan muga ngamulyakeun Tuhan nuzulahu ing menggon ieu mayit akrim nuzulah teh menempatkan dengan mulia seperti lamun calik mah mempersilahkan duduk dengan posisi dimuliakan mangga calik mangga kulem wasi' lan moga ngajembarkeun Tuhan mudkhalahu aya anu dimujarodkeun madkhal bade mudkhal majid bade madkhal mangga ing tempat manjing ieu mayit wa gesilhu lan muga ngawasuh Tuhan ing mayit bil ma'i kalawan banyu wasalji lan salju wal barodi lan es wa naqkihi lan muga ngabersihkeun Tuhan ing mayit minal khotoya saking pira-pira kaluputan kama naqaita kaya olehe ngabersihkeun Tuhan asauba ing dodot al abyado kang putih
minad danasi saking roreged wa abdilhu lan muga ngaganti tuan ing mayit daron ing umah khairon kang leuwih bagus min darihi tinimang saking umah ieu mayit wa ahlan lan ahli khairon kang leuwih bagus min ahlihi tinimang saking ahli ieu mayit wa zaujan lan bojo khairon kang leuwih bagus min zaujihi tinimang saking bojo ieu mayit wa adkhilhu lan muga manjingkeun tuan ing mayit al jannata ing surga maf'ul kadua wa a'idhu lan muga ngaraksa tuan atau nyalametkeun mangga a'adza yu'idhu bade ngaraksa bade nyalametkeun mangga tuan ing mayit min azabil qabri dinu anama ieu teu aya azabna teh minal qabri unggul aya nu nganggo azab teu teu nu iba teu deh wa aidhu min azabil qabri dadina redaksi kitab sejen nganggo azab min azabil qabri saking siksa kubur wa fitnatihi lan fitnah ya qabri wa azabin nari lan siksa neraka karena emang rada lancar gitu anaknya alhamdulillah tak bisa itu Allah wa adkhilul jannah wa a'idhu min azabil qabri wa fitnatihi wa azabin nar biasa eta ieun sok biasa dibaraca urang sok ngadangu ieu qala Ibnu Hajar sami ngadawuh ya Ibnu Hajar wa zahirun lan iku kang pertela annal murada utawi satuhune kang den karepkeun bil ibdali kalawan ngagantikeun fil ahli ing dalam keluarga wa zaujati lan bojo iku ibdalul wasfi bisi anu ngartieun kata ngagantikeun sifat ladzawati ora pira-pira zat intaha tutup ieu kaul Ibnu Hajar bisi kata pas kadengan Allahumma abdilhu zaujan hek pamajikanana teh ngadengan Gusti abdi geus hayang jadi angar jadi pamajikanna make nyuhunkeun digentosan nu digasna ibdalul wasfi lamun tadina ke di duniana eta pamajikan cerewet lamun jaga jadi pamajikan gantikeun cerewetna ku teu cerewet mun tadina teu soleh cina jadi soleh jadi henteu ngagantos dat henteu ngagantos sifat tak urang ge nyuhunkeun teh kitu Gusti gentosan sifat-sifat bojo abdi aridatna mah wios eta keneh ge kitu terakhir wayakula lan yenta ngandi kamu sholli pitipling dalam mayit bocah alladzi kang abawahu kang utawi bapa biang roro ieu ladzi iku muslimani kang Islam karone Allahumma ij'alhu ing doa Allahumma ij'alhu Allah ij'alhu muga ngajadikeun tuan ing tipli paroton tadi tanya ing kang ngadingini li abawaihi kadawe bapa biang roro ieu tipli wasalafan ada salaf tanya lan kang dingin
ngalap teh hampir farod sama. Waduhron lan sisimpenan. Wa ildotan lan pitutur. Wa tibaron lan ngalap pitutur. Ildoh jeung itibar hampir sama. Nah pada kieu ildoh mah kasih kolotna kasih mayitna ieu teh jadi ildoh. Mun itibar mah si kolotna ngalap pitutur tina kematian ieu anakna. Wa syafi'an lan kang nyafaatan. Wa sakil lan boga ngabotkeun tuan bihi kalawan ieu tipli. Mawazinahuma ing pira-pira timbangan amal ieu abawahu ieu abawaihi anu deukeut dina doa ya. Ing pira-pira timbangan amal ieu abawaih wa aprig lan muga asal nama aprogo mah nya nyicikeun di dieu mah naon atuh akehkeun tuan asobro ing sobar ala qalbaihi ma ing atase ati roro ieu abawae wala taptin huma lan muga ojo mitnah tuan ing abawai ba'dahu ing dalam sause maot ieu tiplu wala tahrim huma dan muga ojo ngahalangan tuan ing abawae ajrohu ing ganjaran wafat ieu tiplu. Assabi assalam.